angus perlampahipun astra jinga dawala lan bocah ireng. Anu maksana bakal mampah ka nagara Amarta kapusir dayeuh Indraprasta. Gentos sawe Nursita ucapaun tening di alun-alun nagara Amarta anu keyah-keyahkan para penonton yen ningalikeun anu Koko Begalan Pati di alun-alun negara. Tengah poe ereng-erengan sadayana para penonton sami suka gitu kasimpulan anu kiwari kantun Raja Bligung ti panca seberang anu maksad lebet karena Oko Begalan Pati maksad ngarubuhkeun jago Saimara. Nyanak agan putri Sumadra lan Srikani kitu kapalaina maka Ratu Bligung. Raden Nakula anu janten panitia tiap dinten estu teu aya reureuhna cocorowokan di satengah king lapangan alun-alun. Para penonton dina mangsa ayeuna kaula bakal nyauran deui raja anu kiwari kantun kiji deui nyatana Ratu Bligung ti panca seberang. Ayo siap mangga Gatot Kaca. Ya, kasih. Sabda pane-pane Raden Putra Kaca. Urang bati Coba mana sebenarnya? Iya parantos air pengkereun. Kurang ajar temenan si Jahanam dipaekan si Gatot Kaca pae.
Amarwata Suta bingah ka giri-giri. Bingah Amarwata Suta bingah ka giri-giri lagi ya. Ingkang ningali saderek nakula tina dangat ayeuna kaula anu bakal ngagunolakan putri Sumatera lan Sri Kandi Nyai ya kang buah hati kemang soca mustika ning wanoja Gatot Kaca pianakeun emang hayang sabaraha juta dibayar ku kaula Sokhana Sumadra jeung Sri Kandi dipasrahkeun oge elehan anjeun dina mangsa ayeuna asal eleh duh nyai pupude ning hate akang kemang soca kang dina dangat ayeuna upama teu kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat nyai leuwih kade ajapati akang teh dina dangat ayeuna nakula pi adik kaula atawa pi adieun kaula dina dangat ayeuna wayahna kaula meunangkeun dina sahabat Isai ulah ngomong, dornya, dor. Dicabok siapa yang penonton? Ulah nyaksikan penonton. Bahan kueng yang panisiana. Dina dangat ayeuna unyuk sumangga. Ratu Bligung di Pancas Bang Maksat. Ngalawanan jago saya marahnya Raden Putra Kota. Iya, dor, siap. Jai Sumatera dua. Kurang ajar si bangsat. Ye ngepret kain kana mata tapi ka ngaburi. Nyai aing labuh tapi kablak blik bluk si jahat si orang anu jahat ajak kaken baca tidak ya tadi betul iya coba iya coba Pinastiker sayang tumampara Ratu Bligung maksad ngasupkeun tenyokanana nanging rikat Raden Putra Gatot Kaca ngagiwerkeun salirana turta ngasupkeun sampean anu paekatuh ka payun bari ngagunakeun ngajamret rambut ti tukang ngajamak Maha Prabu Bligung leungit diri sayakti timuh jadi senjata utawi bedama pancarobah kagungan Mahadipati Arjuna aja tobat tobat Gusti geningan ieu teh pusaka Kang Jelema Paman Dipati Arjuna mang ieu pusaka mang waduh tobat oi betul naha aya musuh leungit musuh tingali ka mana itu musuhna leungit ieu
Jadi bedama ya tingali. Aduh, kata jasa naon? Pancarubah mang. Aduh, tobat Gusti. Aduh, aya Bagjana. Raka Dipati atuh di mana salira dina danget ayeuna Raka Dipati. Aduh, tobat. Karnia aya ukumaki carana. Cing. Juragan kula kumaha ye salajengna? Oh, dina danget ayeuna rupina. Acara saya mana ditutup. Maha. Acara saya mana ditutup. Nah, Teruskan keluar. Teruskan. Barang para penonton mireng yen acara saya marah bakal ditutup. Aya suwiji masyarakat anu luncat tina kalang menuju lapangan alun-alun nepangan. Nah kula ka tengah lapangan. Punten kulan. Sahaya. Saha? Iya abdi teh kulan. Nah ya. Saha kakasih? Abdi kulannya. Anu katelah mah abdi teh kulan. Saha? Bah Jamil abdi teh kulan. Oh, Bah Jamil. Maksud? Iya abdi teh keke. Ari mang di mana? Abdi kulannya. Gitu teh we ti pakampungan. Kampung naon mah? Abdi nya lanu kurung ulah. Oh gitu. Maksud abdi teh kieu. Puntene ulah janten penuh ieu celila. Teu sok. Abdi teh dagang nya. Modal teh kenging namutan ulah. Kenging aclak-eclok modal oge. Balanyakeun kumang yen cenah di dieu aya ngayakeun sayembara. Nah, atuh dina danget ayeuna sayembarana maksa ditutup sedengkeun dagangan mang teu acan seep. Kedah dikamanakeun dagangan mang sedengkeun. Modalna teh keng namutan teh paur ingis kulis silempan kugayaan ulah. Mubah manginten dagangan mang teh. Supados meninggalih we ka mang sanes manggung kulit teh sadayana rencangan mang kitu ulah. Mang anu wantun ka dieu bakating nya ka anak sareng pamajikan mang di mana dalaharna ai mang teh kieu mah ulah. Oh kitu. Sedengkeun bade naon supados diteraskeun ieu kumaha carana. Oh kitu. Nya mangga. Dina danget ayeuna kaula bakal dideuk ka Aceh Sumatera kan sikani. Ulah diantos ulah. Bra, atuh keluar deui. Amit bra. Raden Nakula maksad nepangan kelas Sumatera sikani. Kumaha ieu teh acara dibeber. Oh di tutup atanapi diteraskeun. Kalayan jawabna Sumatera lan sikani kedah diteraskeun. Kalayan dina danget ieu mah dibebaskeun tong boroh hinga raja sanajan budak angon salilana tukang ati tukang ngarit bebas atawa dibenerkeun asup kana pakalangan. Sok panas bisa ngarubuhkeun jam. Atuh bingah anu taya papadana Nakula. Para penonton. Iya, kula. Abdi ulah. Ya. Kaputusan ti Aceh Sumatera kalan Srikani dina nangat ieu saya marah diteraskeun. Dah. Beres den lah, beres nuhun. Hur. Tujuh den. Kalayan ayeuna mah dibebaskeun tong boroh hinga raja. Satria Brahmana sudah wes sasanajan budak angon. Teu aya halanganana. Naon mikarep ka Sumatera lan Srikani. Nya. Sok kanas bisa ngarubuhkeun jago sayembaranya tanaden putaka ngacak. Ya, beres. Sakitu. Nuhun, siap. Sok saha Nur? Aya ti kulon? Wah, lobong bulan. Di kidu, lapur. Di wetan? Wah, ya tuh. Sugan ti kaler. Wah, boleh bulan.
Sok. Sok bro, diantos ku kalau dia. Satrapane Pundawala lan Astrajinga. Oge bocah ireng anu lumampah tadi ti padepokan kiwari parantos tumeka. Ah, Heuh. nya cek kuing oge tita tadi tita minta duit. Tingali itu barang-barang beliun. Duh nya we. Nah emper-emper tepi ka ngajajar kitu nya kumaha ieu. Nya duh. Wuluh euy. Duh. Manggawala. Manggawala. Naon? Kadieu. Ah, peke di dinya cicing na geus gede. Kadieu yanan. Dek naon teh budak tadi atuh? Naon? Manggawala. Naon? Hayang kawin. Ah, notorogan teuing. Kejeung hayang kawin sagala. Kayak barang jeung tukang goong. Nya geus 2 kali tukang goong mah teh. Nya. Si Hamur Hayang kawin. ka saha? Ka Sumadra jeung Sri Kali. Oh, hayang diteke mah ku dewek. Nya bejakeun ka ama. Ah jig wae katuh. Ngerakeun pisan dibabawa ge. Nya aya nu lalajo awet ti hareup geura disuntrung-suntrung. Ka era Sembutan euy, sembutan euy. Manggawala. Oh, ieu teh saemara. Milu heula we saemara. Nawani sling. Wani. Ah, Macakan nih. bujug selain ngomong teh. Hayang gelut. Ka era dagor kieu euy lah. Ngalipak maneh. Nya teh kitu lepun karanca kitu. Hayang kawin. Bener hayang kawin? Heeh. Ah, euy. Lain tadi kuring ditiup, naon ditiup tadi mun-munan. Euy, cenah ditiup cisangan ulah anu wuwuheun euy. Hah? Sangan ulah anu wuwuheun. Eta cirina kang kalantang-kalantang didinya hayang nanya. Heeh, bener kaget kuring kita tadi euy. Kalantang-kalantang di dieu eueuh nu nanya. Nya sing horeng. Nya tawe meureun ditiup tadi teh mangkaning kuring mah geus kawentar di dieu geus nyarahun sararea teh ka kuring. Geus populer di mana toko-toko nya. Heuh nu wawuheun euy bener panita teh nyaan ternyata teh. Di dewek ilmuna teh teh. Nya. Atuh Kakang tara dipake? Hah? Tara dipake Kakang? Tara dipake so teh can di puasaan ieu. Naon puasana Kang? Puasana teu kana endrin 7 poe. Hayang kawin. Kawin ka saha? Ka Sumadra. Nawani glutna? Wani. Awas nu heueuh we. Yang kawin. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Dibenerkeun ieu jelema kieu diasupkeun. Nanti kadenge guseng di pengumuman. Atuh bieu awong-awongan apa ngarasuhara. Awong-awongan dina panghalowan. Halau-halau sate 2 cenah ningal. 2 meureunna. Sate 2 mah nya. Naon dibenerkeun cenah ayeuna mah sanajan budak kangon oge panas bisa ngarebukeun jago. Wani reng henteu. Asaha? Ka Gatot Kaca. Wani. Bener. Sok lah. Teu boleh wani anjeunna mah. Teu boleh wani sia teh mah nya. Sok. Hah kuring nek daftar atuh. Sok pangdaftarkeun urang di gelut. Sing euy cenah dipaehan di ditu mana ya. Cenah dijagor ku juragan anu buat kaca da. Atuh akang nyana lagi atuh cenah bingge. Daerah atuh mamawan kitu. Kan seleng ulah nanya ke juragan anu kitu wawuh we dari kemarin. Bari ikhtiar mah. Ya jiga we jiga lain we kunaon mah. Kuring nek daftar. Heuh jig paling atuh daftar. Sok. Aya teh lewetan. Daya. Sugan ti palih kidu. Lapor. Ti kaler. Boleh, Lan. Aduh. Tah, sarua kajeng tah. Sarua kajeng. Saharua kajeng. Sa. Punten kulan pasihan galan. Punten haling itu Kang Beca teh kumaha deui?
Kalah molotot we. Naon tah? Wawanianan lah. Cicing kieu aya wabelu. Tempukeun hayang nyaho kieu aya satria. Cik hayang nyaan tah. Sok. Saha? Ieu punten kuat. Punten ulang. Cik hayang saha? Sahaya? Abdi ulang. Saha? Siron. Saha? Siron. Urang mana? Abdi Nya? di situ Magenit. Nya. Aya naon? Abdi Nya? bade daftar. Oh, bade ngiring saya marah. Sumuhun manawi kitu bahan katampi. Oh, mangga. Laras? Sumuhun Tega lara? tega. Miharap? Gusti Sumadra sareng Sikani. Nah, ke Gusti. Sumuhun da abdi mah pangkat kieu itu mah tuh sun abdi. Rumah sarayat. Oh, gitu. Sumuhun. Benar? Sumuhun Saha ngaran? nya Siron. Coba. Raden Gardasa. Oke, ka para penonton nguningakeun jeung ieu bakal ngiring saya marah ieu. Siron ngaranna. Gusti kenal pot na geus mimiti ngagerung ta. Iya direk mu saya mana? Sumuhun buat. Coba hayang. Kek sanes abdi kalanan. Saha? Saha? Saha deuk saya marah teh? Itu pun adik lan. Saha? Pun adik. Coba silakan ieu. Nya. Ah, oi. Bawa ke dia. Hiling. Oh iya, anu diikat bakal ini saya marah. Nah, unya je. Iya diikat. Sanes ieu. Anu mana atuh? Bawa ka dieu. Hei, Heng. Tukang areng. Ke dieu. haling. Cabuk sia garam-garam. Tong kasar sering ngomong teh. Wanianan teuing. Kini cendik kojoran euy lah. Oh iya, bakal ini saya marah. Nya abdi. Oh, Tenan mangga. ditujukan ka Mang anu duaan, anu hiji Mang saha? Antong dinami-nami kula. Nya dua anak sok keluar, tong nanti luar. Dina Mang saena, sangaran ieu Bocah ireng. bocah ireng. Nya. Bakal iring saya marah, pikeun oko begalan pati jeung Raden Putra Kalgaca. Hehe, hayang ada kayak budak kitu lah. Hayhan kayaknya budak kitu mah. Jejak kayaknya lah. Engke lanan, tempol lanan. Ulah janji. Sok keluar. Mangga bade kula. Baik euy. Doakeun reng ku dewek cing hasinya, cing gede tanaga, cing bungsur bangsar, nya pek badu cing gedean, nya jeung eta ceulik di ulah kitu. Sakit tuh kesimpulan. Bocah yang Iya, tega lana. tega. Pati. Tega. Coba hanya pura-pura pada pokok pejalan pati kau lah. Sok. Coba. Tur siala. Ayo, tinggal cara aku pasti. Ayo.
Aduh, Jang. Silaka euy. Silaka kumaha, Kang? Dibantingan teh tepi ka aduh. Mun dibuburalukan itu kumaha teh. Jeung itu tulang sieun gitu, Kang. Aduh, kumaha teh jeung raratret lawan atuh. Bo. Eta budak. Lawan. Ih, jeung kana hulu di sia. Aduh, lawan reng. Lawan reng. Lawan cah. Reng lawan reng. Cah, reng. Hayo. Barang bocah ireng menuju seret sungai dan banting binantingan lan Raden Putra Kartasa. Kayaan panitas Sukma Pawana anu sumuk ti Megawi nu anyasrang ti Megawala. Anu ningali bocah ireng menuju pasea. Bu, tapi kakitu nah itu anak kamu. Nah, make digeutkeun. Da kahayang na deui ongko. Maksudna teu nanaon. Ngan muasaha nu rek bela ka anak lintang ti bapakna. Kami ayeuna dek asuk ngebaju miraga sukma ka anak kami nyatana bocah ireng. Dek ngabantuan kana nu paha tanaga kami. Kana nu paha tanaga anak kami. Kami bakal asup majuana. Awas sarta kami moal katingalieun ku sajumlah para penonton turta ku saha bae. Pinasti kersayang tumampara Panita Sukma Pawana asuk miraga sukma ka putrana nyatana ka bocah ireng. Tumiba Gatot Kaca ditampiling ku bocah ireng ngarasa peureuss anu taya papadana turta nyeksek panas. Lir kaduluk upamana. Kurang ajar. Tobat. Hoya, jago keok. Banyak pahlawan kita. Bibilang, jago keok. Oh, ka era keok telur ini. Banyak ayam udah itu bisa ngelek jago telur ini. Aduh, Jang. Giri lusitan papaingan. Naon giri teh nya? Hah? Ai lusi mah nyaho. Cangkang suuk. Woi, tingali itu adik. Adik urang yang minangka. Naon euy? Menang gelutna. Heuh, disangka deui. Deui, aduh, Sumadra jeung si Kanila lompatan deui. Aduh, dek ka mana teh? Sumadra lan Sri Kandi lumpat. Tetega ieu netelakeun bakal ditikahku. Urang kalinya tanah ku bocah ireng turta goreng patu.
gila ningali itu kesimpulan Sumatera lan Srikani lompat ka Karaton Nagaramarta lajeng diberiku bocah ireng oge Gatot Kaca mabur ka karaton atuh uyah-uyahanana para penonton anu sanes lumayan ngawewirang ka Raden Putra Gatot Kaca iya jago keok tulungan tobat satrapanipun Mahabatra Kresna anu ningali kaayana seperti kitu Sumadra Srikali kadia Kang Dasa ibalan gua tobat gua mun gua kadia aduh itu kadia gini kadia tobat tobat ngerang kabataran ayeuna make lumpat jadi tewa kurang dek dikawin Sumadra jeung Srikani.
Tobat teh ngraka Batara tulungan kaula teh tulungan kumaha kieu cenah piraku kaula boga salaki kanu kitu. Tulungan raka Batara kumaha kaula piraku boga salaki kanu kitu. Atus. Kat. Timan wa teu kieu tampilnya tepi ka ngaburi nyai panas nyeksek ke putar teh kebanana aduh tobat wa ampun teh. Tobat teh Gatut Kaca anak mang kumaha bae kieu carana? Makang kina pamana kula cilaka putayu. Saha kakasih anjeun? Kaula bocah ireng. Bocah ireng. Nya. Aya anu tukang? Abi bulan. Saha? Anu katela mah abi teh siudana bulan. Tobat ge siudana. Ari ieu tukang saha? Abdi nya. Saha? Biasa we ulah. Saha? Mad Ali. Mad Ali teh tukang naon tukang? Hah? Mad Ali teh tukang naon? Nya sering Mad Ali. Tukang peuyeum. Oh nya. Kumaha ieu? Ayeuna kaula dek nyokot putrinya tanah Sumatera jeung Sri Kandi dek dikawin. Kumaha ayeuna pamikir? Anjeun teh urang mana? Kaula ti padepokan tutugan Gunung Wilis. Ti Padepokan tutugan Gunung Wilis. aya keneh Rama. Aya Saha? Panita Sukma Pawana. Panita Sukma Pawana. Nih. urang Tutugan Gunung Wilis. Jadi anjeun teh anak panita. Sumuhun heueuh. Cing bener aja ngomong teh. Nya. Isin. Nya tuh heueuh sumuhun. Ih. Hayang sabaraha juta ku kaula digenti. Sok karas anjeun ulah ngawin Sumadra jeung Sri Kandi. Ulah jadi kainya banyak ban. Naon? Hayang sabaraha juta mun juta duit. Dibayar ku kaula apa dihilian sok karas ulah ngawin Sumadra jeung Sri Kandi. Gelo. Ari anjeun Batara. Memang kalau Batara? Kresna ngaran teh. Memang? Teu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ngari pamimpin. Nya. Komo deui bari jeung Batara nyaho. Nah kumaha? Kumaha? Manya ya pamimpin jalir tina janji. Manya ya pamimpin sulaya tina carita. Ayeuna wan ye. Teu payus teuing ya. Sanajan kaula pangkat RT acan. Upama pamimpin salah piraku rek cicingeun. Dibasmi ku kaula. Marek sieun widi moal penting kanu koneng. Manya ya pamimpin kitu. Sugan teh moal bisa ngomong kitu si Oca. Ayah nya Caca. Aduh nuhun cacah ireng. Teu sangka bisa ngomong kitu. Goreng-gorengna ge di STBA sakurana euy. Buku we. Nyaho sering STBA. Naon STBA teh? Peternakan ayam. Ieu mah lancar. Coba. Aduh. Wah, kumaha wae? Raka Batara kumaha bae tulungan kalau teh hubungan piraku kudu kawin apa kudu dikawin ku mangku anu serupa kitu. Dik dibikeun moal. Oh moal bisa. Hayang ku nagara sabelah. Hayang naon? Awewe. Ya. Saha? Sumadra jeung Sri Kandi. Aduh, tobat Gusti. Kami janjikeun. Ulah. Cabuk euy. Mainya jalir tina janji. Piraku dik ngijat kaula kudu kitu. Berani karena benar saya. Bisa tanya bahasa kitu Kangnya. Bisa manehna bahasa Indonesia. Naon cenah barani ditanyakeun atuh. Naon berani teh? Ini barani. Nyata henteu euy. Si kopi. Ih. Nya, kemana we ngomongna teh? Wah, kumaha wae, Pak? Pinastika sayang tumampara. Bocah ireng maksad ngagabruk Sri Kandi lan Sumadra. Rikatna Sri Batara Kresna tutubong samanea nepak dada. Kaluar senjata tina panangan senjata saka. Kurang ajar ieu mah teh. Lan pegang perang wijenang. Kurang ajar.
Ya kaula teh lain boga rasa hina. Ngan sidik ieu teh sumada jeung Srikani teh boga salaki. Nah, atuh mah geus saya marakeun. Sidik boga salaki. Nah, mah geus saya marakeun. Jeung tibatan nagara kudu ruksak jeung tibatan masyarakat kudu paburantak leuwih hade samarakeun sabab ieu teh sumada jeung Srikani teh lamar ku ti salawena negara. Maha ti salawena negara. Kadieukeun ditemak we. Pinastikeun sayang dumampara bocah ireng dipun tema pulih kacati pulang kasa dados Mahadipati Arjuna kalayan keluar hiji panita tina wujudna bocah ireng lajeng ditemak deui jadi Wasemar kuda pamana kurang ajar amuing aduh Kang tobat ting Raka Batara aduh tobat ting Rai kadang Akang Arjuna na kumaha atuh aya teh nyaha aduh tobat ting Mang barawe teh sanes Mang tobat aduh Raka Dipati sadaya daya kaula Srikani kumaha wae dina ieu teh Raka Dipati kaula Raka Dipati Raka Dipati Rai nah kumaha Kakang Semar amuing manawi teh sanes bencut Bima nya nanya-nanya bencut mah tita tadi dikeleketek nah geus itu bapak coba cuy Rai naon maksud Rai teh sadaya daya wae Rai teh kaicalan pusaka nyatana pancaroba wah ieu kaula ngarasa bagja anu taya papadana rehna ayeuna kaula peuih kajati pulang kasa turta kaula teh ngarasa haneueul keneh kuayana bedama pancarobah leungitan pelbih kilang tanpa kana Rai kaula ulah janten kalayan nguningakeun pancarobah teh menjelma jadi praja anu murka anu maksana ngiring sayemara eta anu mimpina para raja anu ti samana negara nya dibanting ku Kang Putaga Kaca peuih kajati pulang kasa jadi pedama pancarobah kumaha ieu parantos ka penak deui bedama pancarobah itu Raka Batara nya aduh Raka Batara amuing Raka Batara ngahatrukeun rebunuhkeun laksa ketika bingakan Raka Batara sesangka salira panjenengan tiasa ngabela sarupi kitu aduh ampun Gatot Kaca anak nang tesangka kasep Gatot Kaca Srikani Sumadra hampura Akang Nyai hampura aduh Raka Dipati sadaya daya Mang jangakeun pedama pancarobah Mang geningan kitu pangaulaan nuhun Kakang Semar nuhun tetela asta ingat nah jempe wae ieu menawi ica naon bensin nah ai tadi teu ngebantun hari ayeuna dikodokan teh teu aya mana nya nah tua teu mawa mah keur diteangan teh ai heueuh tai kaula itu Yai Yudhistira anu kiwari parantos nyatos kumaha ieu sadaya-daya urang tepangan wae Kakang Semar ieu jisim abdi nun ngahaturkeun semua pangabaktos ka hunyuk Gusti Batara ditampi Kang nuhun wah Semar baingan we sareng Semar rencanganana tampiling tepi ka purus wa nah parantos Bungsur sau satrapanepun Prabu Yudhistira datang nirata ngademan siumang tuinganana lagi ya ingkang ningali
ningali kumaha yang dawala asadina Selamat Abu. oge teu pinoda mah si abdi ngahaturkeun semah pangabaktos ka punyu Gusti Prabu Kakang Semar ditarima ku kaula teu pinoda mah atuh kalina teh eta nguningakeun naon atuh maksudna Arjuna Raka Prabu sadaya-daya Rai teh icalan pusaka nyatana pusaka pancaroba anu kiwari parantos ka naku Gatot Kaca anu bisa mempertahankan negara masyarakat purta pusaka bisa ka anak deui kunayi Sabtra Panira Arya Bima anu maksudna bakal ningali kaayaan di alun-alun anu kiwari parantos bubar Binlah tu beja-beja kain sedan aing ikhtiar ti kamari jeung ti mangkukna binatang sa aduh ayi jang nah sada helikopter tah maaf aing Gusti tobateun amuing udah kaget aing si jenet nya teh aya
Kali teng. Kula Rai. Tu beja-beja kain. Darmaji. Bima Inggih. Kumaha ye? ayeuna mamasrahkeun wae ka Arjuna. Kumaha net di mana bae sinyet? Yo sono ai. Mong. Gusti. Jang. Mending ngagebeg ka mana bieu? Ceuy ngaceng aya geuningan aya duh. Gitu nih mangna teh nya. Mod cenah. Nya. Ih ulah nyiliran urang balaina leuh. Nya ulah ngawuhan urang balaina. Besi ku petasan bener. Nya. Disangka. Aduh, Rai. Di mana wae? Sadaya-daya raka-rakaya. Rai teh pangadugi ka kitu milarian pusaka. Pancaroba leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana tapi giningan kujalaran Gatot Kaca jadi jago saya marah di dieu pernakna pusaka. Ieu inggit. Atuh Rai, pinodama dina langet ayeuna urang mangga urang lebet ka karaton. Kalayan urang syukuran kanu Maha Agung, kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka. Timalan ulah dugi ka kajantenan anu supiki kalayan cing tertib. Cing tertib. Dina perkawis naon? Pusaka nyimpenan. Kualieu atuh Kakang Semar pinodama ngahaturkeun syukuran kanu Maha Agung kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka rehna urang tiasa diselamatkeun tina nu pihak ancaman-ancaman pararajaan ti salama negara. Sumuhun kitu atuh teu pinodama ti jisim abdi oge. Ulan nyangakeun kabodohan oge kalihna ti eta. Geningan ku jalaran kieu tiasana ka penak pusaka nu ditampi Kakang Semar. Atuh pamungkasna ti jisim abdi mudah-mudahan lalampahan bocah ireng mungguy ka dieu oge kalihna ti eta atuh agung sewu cukup jemar hapuntenna anu kateda tiluhur susah pramut tianap susah tampa wilayah kecapan uprok jogok panyanyugak muga ulah kirang malum kalaya mudah-mudahan cingenga tiasa patepang di kieuna ku jalaran di kaset kieu dipungkas ku kemang tinetik sedang tutup lawang sigotaka.